Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bere sedena patepang di sareng simkuring. Cindy Nabila ti Padepokan Beringkawana Raja Garut. Kalaresan dinten ayeuna simkuring nuju nganjang ka salah sawios padepokan di daerah Kadungora nyaeta Padepokan Putra Cikole. Nah, simkuring di dia bakal ameng sareng sawios dombana nu namina Morris. Duka kunaon ieu teh domba terlalu terpaku kitunya ka domba ieu. Jantan hayu kabaraya sadayana wilujeng nyaksani kana video simkuring dugikeun ka rengsena teu kaging hilap di like, comment, share sareng subscribe heula. Hatur nuhun.
ayeuna kegiatan simkuring di Padepokan Putra Cikole parantos rengse. Hatur nuhun kabare sadayana nu parantos nyakseni kana video simkuring duikeun ka rengsena. Hapunten bilih aya cariosan atanapi laku lampah anu kirang merna kanggo kabare sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.